ingkang dados nalendra tutuloro angin sawiji-wijina hinggi ajujuluk Prabu Duryodana ya Prabu Jakapitana Destrata Putra Yugendari Suta ingkang nuju miyosna wakahing satingal binaturata lengahing kedampar dentapi nalipiting sosok cari nenggana wartena lemek paputra wedani ginanda widajibat kasturing lan sinebaran sari-sari mawe mahkuta bino kasri tinaretes ing sosoca lan mawe sing sarwa busana endah pitaretes inten rinukmi pengawakan jangkung gede simardada bewo simrostaya papadana remagan klian patih Arya Sangkuning anu dina waktu sieu ngahaturanan lingih para pini sepuh ti paguron luhur alhanda nyaeta Resi Bisma teka kantun ti paguron luhur jajar sokalima nyaeta Resi Drona Resi Kombayana sadayana nuju ngantos kananan piha dawuhan nalendra kitu cara sareng tata tertib di karaton daya wantun batuk-batuk acan sate acana nalendra ngandika memang dina waktu siesang nalendra Prabu Duryodana nuju ngumun ngangluh bingung nu teu manghitung-tung susah manah nu taya sudana jelaran kaayaan negara dina waktu ayeuna seger bancang pakewe kaayaan negara astina nuju harengheng kudedengean rakyat ngamarudah anu bade disawalakeun dina gempungan di karaton ieu ngeunaan jalan kaluarna pikeun ngungkulan kajadian anu sakih harenghengna nyaeta sang nalendra Prabu Duryodana pada nyuhunkeun kamandang ti sadayana para pini sepuh supaya ieu nagara pulih kajati pulang ka asal sacara bahara-bahari kitu kaayaan sang nalendra nuju